المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما بارك الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Mihrab ucuk maca miftah supaya segera masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bimuradihi. Ya ayyuhalladzina eling pirang-pirang jalma amanu anu iman illadzina la tattakhidzu ulah ngajadikeun marane kabeh al kafirina ka pirang-pirang jalma kafir kabeh al kafirina ka pirang-pirang jalma kafir kabeh auliyaan kana pengurus min dunil mu'minina tina salian jalma mukmin aturiduna na karep marane kabeh antajalu kana yen ngajadikeun marane kabeh illahi ka Allah alaikum kamarane kabeh bimuwalatihim kalawan yen pengurusna kabeh sultanan mubina kana pamimpin mubina anu ngajelaskeun burhanan tegasna penjelasan bayinan anu jelas ala nifaqikum kana munafik marane kabeh innal munafiqina sanyanyana pirang-pirang jalma munafik kabeh pidarki eta tetep dina kerak al makani tegasna tempat al asfali anu leuwih handap minan nari nyatana tina sina neraka wa alari tudarki qaruha eta jurangna itu nar walan tajida sarang moal pisan-pisan mendakan anjeun lahum kakabe nasiron kana nulungan manian tegasna nyegah minal azabi tina siksa illal ladzina angin pirang-pirang jalma tabu anu tobat itu ladzina minan nifaqi tina munafik waslahu sareng ngabereskeun itu ladzina amalahum kana amana itu ladzina watasamu sareng berpegang teguh itu ladzina
wasaku tegasna yakin itu ladzina billahi Allah wa akhlasu sareng ngaikhlaskeun itu ladzina dinahum kana agamana itu ladzina lillahi karena Allah minariyahi saking riya paulaika maka ari samudayana kabeh ma'al mu'minina serta jama mu'min kabeh bima dina perkara yu'tuna anu ngaparinkeun itu ladzinahu kana perkara wa sawfa sareng bakal yuti ngadatangkeun Allah insyaallah al-mu'minina kajama mu'min kabeh ajran azima kana ganjaran anu agung ajran azima kana ganjaran anu agung fil akhirati di akhirat wa aritu ajran al jannatu eta surga mayak Allah naha migawe Allah sapa Allah biajabikum kalawan nyiksa marane kabeh insyakartum lamun syukur marane kabeh ni'amahu kana nikmatna Allah wa amantum sareng iman marane kabeh bi ka Allah wal istifhamu tawi istifham bimana nafi ku tetep kalawan nganggo makna nafi ayat tegese la yu'adzib orana nyiksa Allah kum ing sira kabeh wa kana lan musqana Allahu sapa Allah syakiran iku kang narima syukur syakiran iku kang narima syukur li amalil mukminina kadue piro-piro jama mukmin kabeh bil istabati kalawan ngaganjar aliman tur kang weruh bi khalqi kalawan makhluk Allah bi kalawan makhluk Allah la yuhibbul jahra Allah pala dulur sadayana masih keneh ngajelaskeun nyata sifat-sifat jalma munafik. Sifat-sifat jalma munafik teh kamari nyata kosong nipu, bahkan nipuna teu tangguh. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Nipu ka Gusti Allah. Anu pada hakikatna lain manehna bisa nipu Allah, tapi manehanna anu bakal katipu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katipu kumaha? Katipu anu bakal dibalas. Sebab nipu ka Allah, Allah bakal balas karena nipuna ka Allah. Kalau nipu atupan eta mah pagawean manehanana munafik. Jadi tina kamunafikanana Allah bakal balas. Karena itu mah ngapa baru datang ini? Sibuk di nomor aleh. Hah? Oh, innalillahi wa inna ilaihi tanya. Nomor kedua jalma munafik teh kamari sebenarnya mun tiluhur mah panjang. Itu ieu mah keur ngulas weh si mualim di dipohoeun. Tuh, nomor kedua nyaeta kosong salat. Ngan salatna pala durusana usal kesal lah. Ya, usah kesal. Loba teh gugurutu. Ya, pala durusana jadi berat Jawa munafik mah karena sholat. Jadi urang mah Jawa mukmin ulah ngarasa kapaksa.
ketika ngalaksanakeun salat. Jadi salat ieu paladur sadayana kudu dijadikeun seolah-olah makanan pokok. Ya, lamun urang teu daang, pan teu betah. Daang mah kadang-kadang paladur sadayana geus ngatur, geus ngarti. Heuh Mas Bud. Biasa dahar sore eta beuteung teh kukurubukan bae. Sanajan kadahar buras mah. Ya, keukeuh we candahar we bahasa. Ada bubur candahar. Ada uduk candahar. Di bawah. Ya. Itu. Jadi jalma munafik teh eta osok salat. Kan salatna teu ngarasa teu ngajadikeun kebutuhan. Teu ngajadikeun naon ngaranna seolah-olah makanan pokok paladur sadaya. Jadi salat ieu kabutuhan urang. Ya. Modaena kieu belah paladur sadayana. Ya. Urang kana beas teh eta kabutuhan, kudu boga bae. Ya. Paladur sadaya. Atawa paladur sadayana gitu. Kana duit. Paladur saya eta kabutuhan kudu boga bae. Abang Topik, sehingga lamun duit dina kantong tinggal 5.000, komo caleg ribu. Jadi caleg mah 500 sebagai duit 100.000 geus sada lieur itu sih. Ya, Allahu Akbar. Paladur sadaya. Gitu. Tah, jadi seolah-olah kebutuhan. Tah ieu kade lamun jalma mukmin paladir sadayana salat teh kudu ngajadikeun kabutuhan. Butuh urang kana salat. Nomor kaduana salat kudu ngajadikeun solusi masalah. Ya. Menyelesaikan masalah dengan salat. Gitu. Pak Haji Imron sing seueur salat hajat, Pak Haji nyuhunkeun ka Gusti Allah. Ulama modal gede dipilih ku Allah. Allah mah maha kawasa. Sholat aja tuh nggak boleh. Ya, minta yang pilih. Itu paladur sadaya. Itu mah oman yang nyandung ya. Minta ka Gusti Allah. Ira sholat hajat anu bagus full adalah antara maghrib jeung isya. Baraha 2 rakaat. Kuring menang ijazah ti wajengan harapan di. Ya. Keur pasaran di Tasik paladur sadayana rakaat pertama itu baca nyaeta alam nasroh laka sodrok 10 balik sabada surat Fatihah. Ya, lain alam nasroh masrim kade alam nasroh laka sodrok wa wadonaan kawizrok allaji an qad johro dipikeun ka anggeus 10 kali. Karak paladur sadayana udang deui rakaat kadua bada Fatihah baca surat Al-Ikhlas 10 kali deui. Ya. Karak engke salam, tos salam paladur sadayana nya ceuk uat teh mah kitu, ceuk kauda mah niatkeun we sujud doa. Itu aya ceuk uat mah niatkeun we sujud syukur. Paladur sadayana itu beres salam sujud urang dina sujud paladur sadayana hiji baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Tuluy paladur sadayana dina sabada subhanallah walhamdulillah eta baca sholawatna teu panjang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sakitu tah 10 kali. Tuluy paladur sadayana baca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Karena naon? Namun apa ya? Dakwatuka ya Allah antal qaribul mujibu antak dia hajati
nya dawatuka ya Allah anu artina ge ngadoa kaula ka Gusti hei Allah gitu ari Gusti eta anu maha deukeut tur anu maha ngaijabah mugi nekanan Gusti make Sunda gitu mugi nekanan Gusti kana pangabutuh abdi sebutkeun tah nyandung misal bahwa naon tobing naon tobing hayang naon yang jadi huntu teta paladur sadayana nya insyaallah kuring keur hayang munggah haji paladur sadayana eta dawam 1 tahun ya terus we bada maghrib jam bagan dilepas terus alhamdulillah gitu nyamang nurnya bisa aya milikna jeung rezekina ti Allah Subhanahu wa taala nya ecan takdir mah hese Pak munggah haji ge jadi sanajan loba duit ge paladur sadayana ecan aya panggilan ti Gusti Allah mah atuh hese jadi munggah haji mah ieu adalah urusan panggilan ti Gusti Allah ya eta tah naon ijazah dua ajengan khair kapandi ya eta paladur saya tata cara atau kaifiat salat aja itu tuluy aya deui dina kitab Ihya Ulumuddin paladur sadayana ieu aya 4 rakaat cuman 22 ya rakaat pertama sabis jeung alataka sabada Fatihah nya sanes rakaat pertama paladur sadayana naon Al-Ikhlas 50 balik ada berat ieu mah ieu dua rakaat kedua 50 balik beres salat deui 2 rakaat karek bada Fatihah 50 deui jadi jumlahna aya 200 Al-Ikhlas karek bada salam ngadoa eta mah sakadae nya nu dipikah hayang urang nya eta mah paladur sadayana gitu anu meunang ijazah ti guru kuring mah cenah teu arapal arek salat hajat we 2 rakaat keur masbur teh yang jadi huntu bisa mungkin mah masbur jadi huntu deh mungkin mah mungkin Allah mah langsung kawasa kan mungkin bae jadi bae tuh yakinin bahwa apa cik Allah jadi aya Allah mah paladur sadayana bisa bae kuring keur nyoba eta nyeun penetasan ayam teu jadi tapi teu kudu dikereman bae ngarang wae bukan keur ngarang-ngarang we moman ya keur tapakur ngarang endog dina penetasan jadi 20 tanara retas kabeh jeung bebek-bebek ya sewot naon eta antara maghrib jeung isya tuluy saena adalah sabada tahajud 8 sambung ke tungtungna ku salat aja bagus bahkan di antara waktu ijabah teh para hadirin sadayana adalah antara maghrib jeung isya jeung ditungtung peuting urang mah boga doa mah ya belajarlah menyelesaikan masalah dengan doa ulah seperti pamarentah urang terlalu fokus teuing kana naon ngaranana ikhtiar jadi sebenarnya mah ikhtiar mah itu lamun arek dihitung-hitung mah hanya 30% tapi yang 70% kita serahkan kepada Allah ngaranna ku doa beres seperti ayeuna para hadirin sadayana halodo nya kunaon teh diayakeun salat istisqa ieu berarti moal bisa dipecahkeun ku jelema mah can lila kan nu halodo nu teh sampai Jokowi ya masih Jokowi paladur sadayana nyieun kapal aja nyieun hujan teu main sa Indonesia tapi coba we paladur sadayana geura lamun ayeuna halodo wae misakeun paladur salat istisqa we 7 kali we salat istisqa turun hujan
Berarti hujan ieu adalah nangieun Gusti Allah nu ngayakeun ya. Kuring mah inu ayo istighfar we terus karak ngadoa Allahumma askina ghaisan wala taj'alna minal qanitin terus we tiap pada salat ge kitu bae. Sambung deui Allahumma hawalaina wala alaina. Ulah boga pikiran kieu. Paladur sadayana, duh can usumna we tolong. Ke bulan Desember mah usum hujan eta jelema legek nu kitu eta. Sanunya bulan Desember can hujan kene wae atuh beak beuneunan caya. Ulah sok legek milaan kodo jeung padar ti Gusti Allah can karep nurunkeun hujan. Sebab dibaca-baca paladur sadayana nya di antara anu jadi hesekna hujan jeung hujan teu ngatur teh paladur saya ieu geus loba teuing anu tariku shalah nu ninggalkeun shalah. Ena pan hujan teu ngatur mah kuduna mah ayeuna bulan naon ieu November le Oktober ieu paladur saya geus rada mulai urang halado kene bener teh paradaksa prediksi segala macam lah yang teh bejadol. Allah pun si Apple teh lagi galpo. Prediksi hujan. Padahal tahun Oktober, November, berber geus ada musim hujan. Itu mah teu ya. Berber lain. Jadi Januari orang sok hujan sehari-hari. Allah. Tah ya. Ya, di samping sholat wajib, ya sholat punten ulah dibiasakan sunnah iya, ulah nyebutkan sunnah, ya biasakan qobliyah, ba'diyah, ya, ayeuna keur loba teh bingung ya, menang dua pilihan paladur sadayana, misalkan gitu, meuli sendal we, bingung iya anu bagus, iya rada bagus, meuli nu mana? Paladur saya eta istihara nyabahnya kan ngomongan ge misalkan ya arek ngawinkeun anak aya calon teh dua nu hayangeun teh parawan ngomongan misalkan boga parawan keneh mah henteu bagus saya bawahab henteu sebereseuh dan boga parawan hiji misalkan naon ngaranana geus boga pagawean itu tapi tara salat hiji santri tapi can kajeueun usahana kan bingung mendingan utara sholat tapi boga pagawean mendingan santri tapi can boga mending nu mana dilema cek nasrim ya sholat naon sholat istihara ayeuna yang tenang teh sholat tahajud yang dipika cinta ku Gusti Allah salat witir ya jadi iya penyelesai masalah dengan salat ayeuna panambah kakurangan dina salat kurang teu husu tek-tek bangeng salat qobliyah dia apa sanunya paladur sadayana urang kieu teh aya nu ngecret eta najis teh kana calana urang teu kanyaoan urang teh nya teh eta teh di antara nu kitu teh paladur saya ku sebab teh nyaho aya najis anu ngecret kana calana urang bisa ditambal ku salat sunnah qobliyah ba'diyah maka ulah dibiasakeun ninggalkeun qobliyah ba'diyah kitu ulah ngomong kieu duh sunnah ieu lamun butuh kana ganjaran mah tuh laksanakeun butuh teu kana ganjaran apa Allah eta balik deui jadi nomor kedua jalma munafik teh osok salat ngan salatna yuraunan nas hayang katempo ku jelem hayang kapajal hayang kalem nah hatena wala yadkurunallaha illa qalila tajama munafik mah kena kaditu teu ditarima kadieu teu ditarima tayana nambahan paladur sadayana ieu ayat aya deui diheula geus aya ieu mana tuh diheula geus aya
Ya. Tuh. Tah. Bi anna lahum ajaban alima alladzina yattakhizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Berikan kabar gembira terhadap orang-orang munafik bahwa untuk orang-orang munafik itu akan mendapatkan siksa yang sangat dahsyat. Siapa orang-orang munafik itu? Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir itu menjadi pemimpin. Karena kuring saklek Pak, lamun kuring prinsipnya prinsip, lamun cukuran gitu titik. Yang namanya orang-orang kafir total tong dicoblos we geus. Munafik we geus. Udah amat. Sebab ieu nu ngomongna Gusti Allah. Sabener-bener nage jalma kaf jajeng Allah mah teu bener. Kumaha arek icreugna jeung naon jeung jelema jeung Allah ge teu bener. Ka Allah ge wani ngalawan. Jadi punten paladur sadayana masing mere duit 100 juta, tong 100 juta 1 miliar kudu milih jalma kafir ulah. Sebab geus ketentuan Al-Qur'an. Paladur sadaya. Ya. Bahkan cek di dia ieu langsung amar paladur saya nahi. Lamun nahi berarti larangan. Harus teh. Ieu lain berbicara masalah politik, ieu lain ngaji ieu. Quran. Berarti Quran ge mengkaitkan tentang masalah politik lamun ningali ka dieu mah. Benar tak? Paladur sadaya. Ya jadi kieu. Teangan heula jalma anu mukmin, sageblek-geblek niki jalma mukmin. Urang menta teh era jalma mukmin. Eka jalma kafir, menta kira-kira mau man. Rada mikir-mikir heula teh. Mikir-mikir heula. Sageblek-geblek nage eka jalma mukmin. Hah? Di antara mukmin yakin kuring mah aya jelema anu niatna bener teangan nu rada bener. Aya nu bener pisan mah moal aya. Hese neangan-neangan pol nu rada bener teangan tah. Hah. Aya teu bener, aya rada bener. Nepikeun ka pangkat bener mah hese. Maman, kareta maman. Soalnya, ai pangkat bener mah deui para nabi jeung para rasul disebut teh sadiqul masduq paladur sadayana. Ai bener pisan mah hese. Komo diurang. Ya. Pemimpin anu bener-bener jujur total hese. Ada tingkat RT, tingkat RW, tingkat lurah, tingkat tahun, hese we pokona. Paladur sadaya. Ya. Tayeu paladur sadayana cek Allah Subhanahu wa taala. Ieu hitopna sebenarnya ka jalma-jalma munafik gitu. Ka urang nih. Hei eling-eling pirang-pirang jalma mukmin, lamun aku mukmin, la tattakhidul kafirina awliya'an min dunil mu'minina. Ulah ngajadikeun maraneh kabeh. Ingat ya. Ya, berarti nahi ka jalma-jalma kafir ngajadikeun pemimpin. Min dunil mu'minin selain daripada orang mukmin. Ya berarti nahi nasib karena nahi mutlak sebab ukain namanya. Berarti haram hukumna. Ya. Lamun sikieu seperti masalah jarah kubur. Ya, seperti Rasul. Mimiti Kanjeng Rasul ngalarang. Cek Rasul nahaitukum an ziyaratil kubur. Ya, kami ngalarang kamarane kabeh tina jarah kubur. Aya amar pazuruha. Ya, pazur aya parentah jarah hadis kedua tah. Bulughul Maram aya. Jadi hadis kedua mah aya lapat pazuruha. Kami nyegah kamaraneh kabeh
tina jarah kubur. Ieu ketika baladur sadayana orang-orang mukmin pada saat itu jarah kubur anu terlalu nepikeun ka menta ka kuburan, curi di kuburan segala macam, sehingga Kanjeng Rasul ngararang. Kemudian ayat kami pajuruha cik Kanjeng Rasul silakan jarah. Itu ketika Islam geus kuat, maka timbullah al-amru ba'dan nahi yupidul ibaha. Ari amar dina sabada nahi eta medahkeun meunang, bahkan sunnah Pak, jarah ka para nabi, jarah ka para wali, jarah ka jelema-jelema soleh, bahkan disunahkan kita jarah tiap-tiap hari Jumat. Nah tampil gopilin tiap-tiap hari Jumat itu ke orang tua kita. Punten, lain ulah jarah demi Allah demi Rasulullah, lain ulah jarah, ulah ayeuna kamana-mana kawali songo jarah, ai kolot total tara di jarahan satahun sakali ge. Tara we ni cak kuburan kolot. Ieu salah ieu teu tartib. Nya ka guru tara jarah. Ai kawali songo jarah, ari ka guru teu jarah. Kawali songo jarah, ari ka kolot tara jarah. Madaina Pak Haji, misalkan hayang ngasih maksud itu jarah we tiap-tiap isuk poe Jumat nyuhunkeun ka Gusti Allah kuasilahna abdi jarah ka kolot abdi Gusti paparinan abdi ditakdirkeun misalkan dipilih ya jadi pamimpin eta ka Gusti mangga tawasulkeun dina masalah kahadean ieu meunang urang nawasulkeun. Sebabkan kukuring geus dicaritakeun ya masalah ayeuna tawasul. Jadi urang kieu Pak meunang urang tawasul ku amal hade. Mana contoh jelas na Riyadhus Shalihin ge baheula aya jelema kahujanan geus berburu kari-kari ngiuhan di jero guha. Ai guru bag bae paladur sadayana eta guha katutupan ku batu gede nya katutupan ku batu gede ngaran-ngaran katutupan bu didorong teu bisa dia man meureunan teu bisa keluar dia kudu kumaha musyawarah lah tiluan mengaspa musyawarah tiluan eta nu tiluan teh nu naon katutupan dina guha teh nya akhirna musyawarah dak eueuh deui urang ieu kecuali urang meta tulung ka Gusti Allah kalawan tawasul. Nomor kahiji paladur sadayana nyaeta manehanana nyorang paladur sadayana arek ngazinahan hiji awewe teu jadi. Arek jinah jeung hiji awewe teu jadi. Gusti lamun arek jinah abdi teu jadi mangrupakeun ieu adalah amal hade. Gusti panggeserkeun ieu batu. Brek batu ngageser saeutik dengan sendirinya. Dicoba sirah can mahi kana wae. Panari ari kalau mahi awak jeung heuteuna eta kumaha? Sirah. Bener tah Mama? Lamun sirah mahi awak pasti mahi. Maka ngukur kendaraan mah sirah. Ngusupnya ngucup lain ukur kendaraan masih seperti pembukaan kurang namun sirah nangis asup kabeh. Nah sebudak letik seueur deui Allah ya nah Mbah wisef tahu. Nomor kedua paladur sadayana aya deui jelema nu kadua ye jelema nu kadua manehanana pernah ngurusan naon ngurusan anak yatim tileutik diurus geus gede hartana berkembang malobaan eta hartana diberekeun lah ka eta anak yatim jang bapa mah baheula manguruskeun hukum kana harta anjeun ya itu ayeuna mah geus loba tah harta ujang tina saeutik jadi loba bapak mah baheula nyokot ge sekedar kuliah hungkul mangga nyanggakeun
geus dewasa geus nikah dipasrahkeun. Gubrak Mang Tobing eta batu ngomong ge, lamun ieu abdi ngurusan anak yatim mangrupakeun amal hade Gusti, kuasilahna abdi ngurusan anak yatim geura bukakeun ieu batu. Buka saeutik can lahi keneh bae. Saurang deui bah. Tapi buka. Tuluy paladur sadayana nomor katilu eta mah nyorang urusan kolotna, makna anu keur gering ripu paladur sadayana nya kitu diurusan nepikeun ka maotna. Gusti lamun ayeuna urusan kolot mangrupakeun amal hade, abdi tawasul Gusti ieu batu geura bukakeun ku Gusti. Gubrak eta batu terbuka dengan sendiri. Batu gede cek akal mau bisa muka Allah. Taye dina sarana paladur sadayana dijelaskan bahwa menang urang tawasul ku amal hade. Nya kuasilahna abdi sedekah, kuasilahna abdi jarah kubur, kuasilahna abdi jarah ka waliullah, kuasilahna abdi ngaos, kuasilahna nabe asal amal hade silakan. Karos mangga da ngaji ge cek urang kira-kira amal hade lah ya. Amal hade. Abdi osok kuasilahna abdi sok ngaos malam rebo Gusti, gampangkeun rezeki ka abdi mangga. Tawasul ya. Allahu Akbar. Gitu. Tah paladur sadayana. Jadi mode jarah kubur ya. Gara-gara namanya nyasab kadinya, gara-gara tadi teh aya lapat pazuruha dina sabada Rasul ngaran. Kan ieu mah cek lapan latat hijau adalah amrul mutlak. Ari amrul mutlak mah paladur saya naon enahi mutlak berarti teu meunang total. La tatahijul kafirina awliyaan min dunil mu'minin, selain daripada orang-orang mukmin. Sebab Pak kudu nyaho ayeuna ye. Alhamdulillah ina siluhut panjaitan geus ngap-ngapan manehanana. Eta. Ya, termasuk naon ngaranna misionaris disebutna. Orang yang ingin mengkristenisasikan paladur sadayana adalah orang-orang Indonesia.